Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangan ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita muja ka siluman. Ayeuna kantun bagian anuka 7 welas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karya Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangseerkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh sumangga ngarah teu nyangklong tingkana waktos ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng muja kasiluman bagian anuka 7 welasna. Kumaha salajengna? Sorot cikopina betot simutna wagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana penting beuki maju ngarayap samantara Juragan Ilham geus anggeus ngatur sagalana. Orok karuron geus digolerkeun handapeun keris karahaan ditumpangan ku daun kalapa jeung kampak. Hawa disabudereun eta tempat beuki berat. Langit beuki poek angkeup. Nandakeun yen si Raja Teluh geus ngadeuketan. Seo. Angin anu nyurubuk ngaradak eureun digantikeun ku sora leumpang ti jero leuweung. Tup. 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 Sarindat juru panon Juragan Ilham ningali hal anu aneh. Dina sela-sela tangkal anu poek aya cahaya hideung ngakurat nyurung kana tempat tapana. Wus cager cilegedeg. Harita sasosok Raja Teluh kiwari geus ngapedega hareupeun Juragan Ilham. Manusia tungguan dewek bakal nuntaskeun heula ziar dan manusia. Sanggeus ngomong kitu mah wus belesat si Raja Teluh teh ngapiur indit ka awang-awang. Ngan hanjakal Raja Teluh teh
kapegat manten kujang jauh Kanjang Ardan anu mentas ti luhur langit megat jajalaneunana. Wuh coger seot. Si Raja Teluh nyirorot ti awang-awang balik deui kana nitahna nyatana Juragan Ilham anu keur mendeko nyang hareupan sasajen. Bangsat namaking ilmu dan naon tah si Ardan teh nepi ka ngaing teu bisa liwat-liwat ajan ka imana, cek si Raja Teluh bari molotot ka Juragan Ilham. Juragan Ilham jadi ngadegdeg dumeh nempo pagaweanana dina enggoning nitah si Raja Teluh aya tanda-tanda rek gagal. Beungeutna mimiti pias waktu nenje si Raja Teluh balik deui. Ulah wagasieun kitu Banuza. Ieu mah jigana ngaing kudu ngahakan heula orok pikeun nambahan kakuatan. Ngan ieu teh asa kurang sampurna da sabab geuning eueuh rokokan kadeuleu teh. Engke mah mun rek nitah kadewekna luh make rokok sia teh ngarasumangeut. Ceuk si Raja Teluh bari rikat leungeunna ngaragamang rek nyokot orok anu keur ceurik. Tapi acan oge nepi sakolepat sasosok jirim tanpa kalangkang ngajejek awakna. Wut jebrot bangkieung kebru. Daek teu daek Raja Teluh nyangkorah. Tapi tekung silila gurinjal maena geus ngagurinjal hudang. Sedangkan di hareupeunana geus nangtung Ki Wira Kamsijan saurang karuhun ti Gunung Papandayan salaku guruna Jang Ardan. Sakedapan mah mata si Raja Teluh jeung Juragan Ilham teu ngicep-ngicep mencrong ka Ki Wira. Huntuna kekerot nahan amarah. Sabot keur kitu haok si Raja Teluh nyentak. Saha ilaing agi-agi beot make ngaganggu kana paniatan batur ilu biung kana ngurusan ngaing geranying ka sia agi-agi para jurig dedelo. Gampang dulu masalah nyingka mah. Anu penting lesotkeun heula pangaruh Teluh nu nyayang na awak Neng Lira deuleu lesotkeun. Pamiarsa sadayana kunaon atuh ieu jirim Aki Wira dugi kamenta sangkan ngalepaskeun pangaruh Teluh nu mirosea ka Neng Lira. Si Horeng sok sanajan Jang Ardan bisa salamet tina serangan jahat Raja Teluh, tapi henteu pikeun Neng Lira. Malah mah Neng Lira ayeuna teh keur bebalongkengan utah getih. Kacabati eta Neng Lira ngalaman panyakit nu kacida beratna nyaeta jeroan beuteungna karasa rocop lir diturihan ku jarum. Beuheungna teu beda jeung dieurad ku tali. Kitu kayaan nu karasa ku Neng Lira ayeuna. Jadi Teluhna si Raja Teluh malineus ka Neng Lira da sabab Kajang Ardan teu nyetu. Sedengkeun harita pikeun Juragan Ilham barang ngadenge yen anakna beunang kapangaruh Teluh kirimanana. Tangtuna kajadianana estu di luar hitunganana. Tapi dalah di kumaha dirina geus moal bisa mundur. Nu saterusna si Raja Teluh ngagerem ambek. Wah, teu bija deuleu. Kusabab ngaing geus disogok ku budak orok nu dijadikeun zazajen ku ieu manusia nu ngeureun si Ilham. Jadi leuwih hade dewek hancur daripada mundur tina tugas deuleu agi-agi peot. Nya terserah Andika. Ari pikeun gulama moal waleh diladenan deuleu rek kumaha maneh oge deuleu sia jurig Teluh. Tembal Aki Wira. Sat.
si Raja Teluh nyapukeun leungeunna ka hareup. Bret. Sambaran kuku panjangna lir ibarat tungtung peso balati anu sareukeut siap ngabedel beuteung Aki Wira. Set. Aki Wira rikat mapatkeun jampe panjinglar. Kusabab karasana kesaktian Teluh leuweung caringin leuwih hebat. Plak-plak ceder. Akhirna dua kekuatan gaib bentrok. Sedangkan Raja Teluh mundur tilu lengkah bari nahan nyeri nu nyaliara kana jajantungna. Aki Wira masih pengkuh kukuh nangtung waktu serangan susulan narajang deui ka dirina. Wus jeleng juralit. Ki Wira gentak juralitan demi nyingkahan gelombang angin panas nu nyapu liwat ka handapeun sukuna. Kolepat. Raja Teluh gancang ngudag dibarung ku ngadarongkeun dua dampal leungeunna. Wus. Samberan seuneu sapada harita ngagempur. Sedangkeun Aki Wira rikat ngabendung. Des gorobas. Si Raja Teluh mecleng neunggar ka Juragan Ilham. Sora kidung karuhun ngalayang di langit leuweung caringin. Tangkal caringin oyag-oyagan siga nu ngagupayan. Dauna gugurilapan lir sisit orai naga. Sedangkeun malam Rabu Pahing geus nepi kana puncakna. Juragan Ilham ngagoler digigireun orok anu geus eureun ceurikna. Awakna kasiksa leungeun kencana sapat katigas ku kampakna sorangan. Getihna ngayer nyemprot. Beureum ngajubleg kana daun-daun caringin. Tapi najan kitu rasa angkuhna maksa dirina nangtung deui. Aing geus kapalang borontok. Teu sudi deuleu mun kudu mundur. Wayahna aing kudu nekat. Kitu harita susumbarna Juragan Ilham. Sedangkeun si Raja Teluh geus kabur ka sisi leuweung. Juragan Ilham geus nangtung gigireun orok. Sedangkeun kampakna siap disabetkeun, matana beureum. Getihna ngucur tina irung jeung ceulina. Tapi samemeh kampakna ngalah nyawa korban nyaeta orok. Ujug-ujug aya sora, Ilham. Aki Wira ngagorowok dibarung ku ngalenyaina cahaya bodas nu ngababat tempat sasajen. Barasa brak. Juralit. Juragan Ilham ngajuralit. Kampakna murag barang jeung ragragna krais karhaan. Sementara di pihak Jang Ardan kajadianana hampir sarua nalika Neng Lira keur bebalongkengan utah getih. Tina embun-embunanana kaluar haseup hideung anu nyerebung labas nembus palapon. Wush borobot guduprak. Nu saterusna lapat-lapat kadenge sora nu ngajerit di luhur langit. Jang Ardan gancang ngarangkul Neng Lira anu ngalempreh pias. Neng Lira, hudang Neng, ieu akang Neng. Cek Jang Ardan anu ruas bari ngagebig-gebigkeun Neng Lira salaku pamajikanana. Sanggeus aya kana 5 menitna Neng Lira karek beunta. Sorot matana layu, bibirna semu geunteul. Sedangkeun leungeunna pageuh melit kana cangkeng Jang Ardan. Kang, di mana ieu teh Kang? Asa linglung kieu. Coba tadi teh asa aya pun ama ngadon nyiksa ka diri abdi handapeun tangkal caringin. Jang Ardan teu langsung ngajawab waktu Neng Lira nyarita kitu. Tapi sabalikna hatena kacida ngageremetna. Bener, moal salah deui anu boga pagaweanana pasti si Ilham. Untung aya Aki Wira anu nulungan ka aing. Ilham, dasar aki-aki bangkawara. Dagoan sia
ku aing bakal diparabkeun deui ka Prabu Singkil ti carana Mas Ilham. Kitu ngakeremetna hate Jang Ardan. Nu saterus nama ngomong deui ka Neng Lira. Keun wae Neng, ulah jadi pikiran. Anu penting mah cager deui salamet jeung si jabang bayina. Ceuk Jang Ardan bari ngusapan buuk nu jadi pamajikanana. Wingitna malam Rebo Pahing anu geus lekasan meh ampir-ampiran jadi carita pahitna hirup Jang Ardan. Sok sanajan aya pitulung ti saurang karuhun, tapi Neng Lira can sagemblangna aman kusabab si Utun Inji geus didodoho ku Raja Siluman. Kalayan barijeng teu karasa kiwari umur kandunganana geus nincak ka 4 bulanan. Pikeun Jang Ardan aya waktu 5 bulan sangkan bisa mikir kumacarana anak pamajikanana bisa salamet. Sedengkeun ti saprak kajadian kiriman telu. Nasib Juragan Ilham can keneh aya laratanana, duka teuing di mana nyirurukna ngan ukur waktu nu bakal bisa ngabongkarna. Sore-sore di bulan Juni tanggal 20 genepna tahun 2016 kurang leuwih. Ngencringna surat telepon minuhan rohangan tamu. Tepati lillah sanggeus diangkat eta telepon ku Jang Ardan. Kadenge sora Janggani nu aya di pasar Cipaganti. Kang, ieu toko nomor 10, 11 sareng 12 kahuruan Kang tadi wengi Kang. Kitu cek Janggani bari hari weus baru kahuruan. Aya korban jiwa teu Gan? Teu aya Kang korban jiwa mah. Mung barangna we teu aya nu nyesa, seep ludes sadayana Kang kadurung. Oh, keun wae barang mah gampang. Anu penting mah eueuh korban. Tos ti kapolisian teu, tos aya mariksa kadinya. Atos tadi pihak kepolisian teh ngabring ka dieu mariksa Kang. Kumaha cenah hasilna cek polisi? Cek Jang Ardan nanya deui ka Janggani. Ari numutkeun katerangan polisi mah aya unsur dihaja cenah. Ari nu kapendak tina barang buktina mah tapi nuju ditalung ti keula ieu teh ieu ge Kang. Nya aya naon kitu Gan anu kapanggihna cenah eta ku pihak polisi? Tanya Jang Ardan penasaran. Nu kapendak na ku pihak polisi mah aya jaliken bensin 5 liter Kang. Nya atos-atunya akang isu kadinya beri sakalian ngilikan imah. Ceuk Jang Ardan bari nutup teleponna. Nu saterusna Jang Ardan ngagerwan Neng Lira sakalian bebeja ngeunaan kajadian di pasar Cipaganti. Nah, saha jalmina atunya Kang? Sok aya wae barina oge nyieun masalah teh. Aya wae. Cek Neng Lira nu diuk sagigireun Jang Ardan. Nu matak ku akang isuk rek diilikan ka ditu. Tapi Neng Lira mah ulah teuing ngiringnya. Ongko bisi kacapean da akang oge paling sapoe bakal uwih deui ka dieu. Nya, mangga atuh Kang. Tapi kade sing iyatna bisa ya jalma jahat nu rek karoga halak. Asa melang abdi mah Kang. Nya mudah-mudahan we ulah aya nanaon dungakeun we Neng. Kitu harita ceuk Jang Ardan ka Neng Lira. Gancangna carita. Isukna sanggeus beres sarapan ngawadang. Jang Ardan langsung miang numpak mobil Rubicon. Ngabiur ti kota Bandung, ngajugjug kabeh pasar Cipaganti. Pamiarsa sadayana di mana wae ayana, nu satia satuhu ngadangukeun ieu dongeng. Kanggo samentara urang tunda heula lalampahan Jang Ardan anu keur aya di perjalanan. Kanggo panyelangna mangga
urang pedar kayaan di pasar Cipaganti. Jam 10 berang satuntasna pihak berwajib mariksa urut kahuruan di tokona Jang Ardan. Saurang lalaki jangkung make topi hideung di kacamata hideung, malah mah baju kaos jeung celana lepis katut kasapu tangan oge warna hideung. Eta lalaki merhatikeun ti palebah simpang 3. Sekali-kali tina sakuna ngaluarkeun HP kusabab aya SMS. Nu saterusna ngocrekeun korek gas pikeun nyeuneut rokok anu geus nempel na bibirna. Teu pati lila geleser aya mobil nu nyampeurkeun ka hareupeun eta jalma. Kalayan teu talangke deui, si lalaki jangkung asup kana eta mobil. Sedangkeun di jerona geus nyampak 2 baturna nu diuk na kursi anu tukang. Kumaha Sim, kira-kira kapanggih moal euy barang buktina euy, ceuk saurang baturna kanu karek asup kana mobil nu ngaran Kosim. Pugu euy kapanggih hiji jalikeun eta ku polisi geus diampihan jigana mah pikeun barang bukti eta teh. Tembal si Kosim bari gagasah kana pingpingna. Nu saterusna si Jumat baladna nyelengkeung. Baya kayak kieu mah Kang, bisa barabe. Komo mun si obos nyaweun mah urang kabeh bisa jadi pangangguran dipecat yo. Ilaing mah sok caliweura tuh da. Jaba gagasah kitu. Sampar meureunanya. Cek si Bohim nyempad. Atuh si Kosim jadi muncarang bari ambek. Ari geus kumaha tuh ari poho mah. Jeboge suka-suka aing we atuh ek sampar ek henteu lain urusan sia dulu ah. Geus ulah jadi pasya kitu. Nu penting mah urang teu kapanggieun we. Cek si Jumat misah anu keur pageteng. Sabot keur kitu tidit. Sorak klakson tarik pisan ti beh katuhu. Atuh si Jumat anu keur nyetir jadi ngarenjak. Dumeh mau mobilna nyolonong ka jalan batur. Aya ku kabeneran anu ngelaksona teh Jang Ardan anu mawa mobil Rubicon kebat nuju ka pasar. Sedengkeun gorombolan si Jumat laju nuju ka kalerkeun. Sanepina ka pasar, Jang Ardan terus mariksa ka tokona anu kabeuleuh. Dibaturan ku Jang Gani anu geus ngadaguan ti isuk mula. Nu satuluyna Jang Ardan ngomong ka Jang Gani, "Gan, samemeh aya hasil ti kapolisian nitah we 3 urang mah nya. Mangka jaraga pikeun jaraga nalingakeun toko jeung pul elep. Tapi kade ulah nyerikeun. Mun misalna aya nu nyurigakeun, langsung bebeja ka Akang. Akang asa boga perasaan atau boga piling eta jalma rek pindah ngaruksakna ka garasi elep jigana mah. Akang ayeuna rek ka imah heula." Mangga Kang, mangga. Keun, wios abdi nu jaga di pul elep mah. Bisa aya naon ongko. Kanggo di dieu mah ke abdi miwarang Mang Umar sareng Mang Ukman Kang. Kitu hade atugan. Tapi kade ulah balangah bisi dibongohan. Tah ieu jang opina bagi-baginya. Ceuk Jang Ardan bari mikeun duit 5 juta ka Jang Gani. Sanggeus badami kitu mah Jang Ardan terus indit deui saja ngajugjug ka imahna. Langit lambat laun mimiti kapiuhan. Mega ngagulung nyingsieunan di belah kulon. Ngabiur ngarumpak dahan-dahan leutik. Ngalayangkeun daun-daun garing anu ting kolembar ngarungkupan jalan. Jang Ardan
kiwari keur aya di tengah bayang-bayang capek jeung rupa-rupa pikiran. Mobilna nyuruwuk mangpreng leumpang dina jalur leuweung nu rada sepi. Tapi teu disangka sabot keur jongjon nyetir ngadadak ban mobilna ngajejes kempes. Dasar apes cek hate Jang Ardan kukulutus. Tapi najan kitu daek teu daek sok sanajan seunggah dirina kudu mampu nyang hareupan sagala kasusah. Jang Ardan nyeret mobilna ka sisi jalan ka tempat nu rada lega jeung laluasa. Nu saterusna dicokotna dongkrak di jero mobil tuluy mimiti ngadongkrak bagian tukang. Sabot keur tonggoy ngadongkrak di sisi katuhu ujug-ujug plak kana tak-takna aya nu nepak. Atuh puguh harita Jang Ardan jadi ngarenjak nu matak maena gancang malik. Pas malik ana brehde di tukangeunana geus aya saurang aki-aki bongkok make duduk euy. Bajuna sing sarua bodas nyeples jeung janggot jeung kumisna. Sajongjongan mah Jang Ardan jadi coloko. Dumeh teu nyangka bakal ngalaman kajadian aneh samodel kitu. Tapi tepati lila si aki kadenge nyarita. Kade sing inget Jang, bulan nu tanggal teh geus nincak bulan Mulud. Sing wasbada sing iatna kusabab mun Ujang teu meunang tumbal pamajikan Ujantang tuh na bakal jadi gantina. Sing wasbada. Sanggeus ngomong kitu les si aki teh ngaradak ngiles ngaralet ngaleungit ka bawah angin ninggalkeun Jang Ardan anu molohok sorangan. Sapotong taneuh bodas pinuh ku jukut leuleuy ka bawah angin nyorangan kana leungeunna. Sakilat Jang Ardan ngaradak kelinu aya rasa seuri aneh nyelap kana hate padahal waktu mah geus mimiti nyerelek deleg. Cilaka 12 mun nepi ka raja siluman nyokot pamajikan aing. Kumaha atunya jebak keur loba masalah ya aing teh duh. Cek gerendeng Jang Ardan ngajantang sisi jalan. Tapi teu lila sebrung kahareupeunana liwat motor anu ngebut tarik pisan. Di barung ku ngagelebugna angin salambar kertas ngolembar ragrag kana suku Jang Ardan. Sakadapan mah pada kasih oge. Tapi nu saterusna salambar kertas teh dicokot terus dipariksa. Tetela waktu ditempo teh geuning KTP. Eta KTP atas nama Kosim urang Cimareme. Jigana ieu mangrupa pituduh. Tapi naon maksudna nya? Nah KTP nama bujangan. Asa kudu cocok mun dijadikeun tumbal ku aing. Parabkeun ka Prabu Singkil. Hayang nyaho ku aing rek ditalung ti keula ka alamatna. Asa panasaran ye. Cek Jang Ardan ngomong sorangan. Nu satuluyna mah sanggeus beres ngaganti ban. Manehna langsung balik arah demi ngajugjug alamat nu aya dina eta KTP anu murag tadi. Teu kungsi saja Jang Ardan geus nepi ka Cimareme. Laju mobilna ngahaja di alonkeun bari nenjoan ngaran jalan nu aya dina alamat KTP si Kosim. Kalayan bari jeung teh hese napalebah jalan cagak ngaran jalan teh kapanggi. Nu saterusna ngarah teu nyurigakeun. Jang Ardan markirkeun mobilna di hareupeun hiji warung bari sakalian pesen sagelas kopi panas jeung sabungkus rokok Samsu. Tepati lila kopi pesanan Jang Ardan geus disiapkeun na meja. Nu saterusna bari melenyun udud
mata Jang Ardan mancok ka pelebah imah si Kosim. Setengah jam kahar, saurang lalaki jangkung make pakaian sarwa hideung keluar ti imah make motor RX. Saulas Jang Ardan ngerungkeun tarangna jiga keur nginget-nginget kana kajadian ka tukang. Ai asa pernah papanggi jeung eta jalma teh. Tapi ke asa moal salah. Ieu jalma nu poe mangkukna perwis jeung aing di pasar teh ya. Hayang nyaho rek dituturkeun aku aing mah. Kitu galecokna hate Jang Ardan bari cengkat tina diupna. Nu saterusna sanggeus mayar kopi manehna langsung ngahirupan mobil Rubicona nuturkeun si Kosim anu nyemprung na motor RX-na. Laju si Kosim jeung motor RX-na luak leo nempuh jalan ti Cimareme nu nanjak mudun. Sakapeung katempo nikung miring jiga pembalap keur adu kabut. Sanggeus nepi ka pelebah simpangan motorna mengkol ke arah Cikalong Kidul. Sedangkeun Jang Ardan ngagerendeng deui sorangan. Tapi acan ge ngagerendeng da atuh ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.